Wabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kaliki, anu ngawaler salam abdi, mudah-mudahan sing panjang rizkina. Anu teu ngawaler salam, salakina sing kawin deui. Upami entong nya kudu diwalar salamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama syifah wa wadda alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ublik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wa qala fi hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabih Tanbihul Qaul an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul aliyyil azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sinareng syukur eta tetep kagungan Gusti Allah anu Maha Ghafur. Mudah-mudahan urang selaku umatna dijauhkeun tina sifat ria ujub sareng takabur. Amin ya Allah ya Rabbal. Sholawat sinareng salam anu salamina dikocor dikecerkeun dibacakeun ka junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepala keluargana, para sahabatna, tur dugikeun ka urang selaku umat. Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu sajati. Mitambeyan buka ieu carita simkuring alhamdulillah parantos tiasa nyumponan pangulemna ti sahibul bait. Wabil khususna urang doakeun mudah-mudahan ieu kedua calon panganten rumah tanggina sing sakinah mawaddah warahmah jon parat dugikeun ka akhirat sareng sing kenging turunan anu soleh-solehah tur tiasa nyolehkeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kehilap simkuring ngahaturkeun mangrebu nuhun wabil khususna ka para ajengan, para kiai, para tokoh masyarakat, remajawan remajawati katut rematik. Rematik teh naon? Remaja anu laletik. Aya henteu di dieu di payun
jika nama teu aya di dieu nya anu di ditu katinggal henteu atuh pindah ka dieu moal katinggal di kasep mah atuh sing goreng gitu itunya ke bisihana ieu teh ti mana mu balik teh gitunya ngan saukur suara nawe bungkul jiga tina radio gitu tah maka nu garaduh akun TikTok masuk TikTok biasanya di Chef Maliki official tah menuju live streaming itunya alhamdulillah tahilak hormatin sim kuring ka sohibul bed mudah-mudahan anjeunana sing dikocor dikecerkeun dina ieu waktu sing pinuh ku rahmatna Allah amin ya Allah ya rabbal alamin wabil khusus kanggo urang sadayana mudah-mudahan sing pinuh barokah naon ari barokah teh ziyadatul khair tambah-tambah kasayan urang hayang tambah-tambah kasayan tapi kumaha carana iwalti getol daek ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala wabil khususna dina ieu saah sejak walimatul ursi dina wengi ayeuna aya thalabul ilmi mudah-mudahan urang sadayana dina ieu waktu sing kenging hidayah sareng taufik teu cukup ku amin da kudu dilaksanakeun kitu ya Bu gitu ya tah urang dina rumah tanggi hayang bahagia kumaha carana urang dina rumah tangga hayang rahmatna Allah urang hayang pinuh dina barokahna Allah kumaha carana sebagian dina Al-Qur'an ngadauhkeun wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah raranganna Allah bahkan behdituna urang upami ngalaksanakeun dina salat Jumat khatib sok ngawasiatkeun ittaqullah bertakwalah kalian semuanya itunya namun jadi definisi di antara takwa dina tafsir Jalalain ngadauhkeun bahwa Imam Jalaluddin As-Suyuti sareng Imam Jalaluddin Abdurrahman Mahali nu dimaksud takwa teh nya eta imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi ngajalankeun sagala perintah Allah sareng ngajauhan sagala larangan tah dina nikah oge ieu teh seja takwa teh lain nyabotaknya ngewa lain takut sama yang tua itunya urang dina rumah tanggi hayang bahagia tapi urang poho ka Allah subhanahu wa ta'ala ngadua we tos beres salat teh robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tapi teu dijalankeun eusina urang hayang bahagia dina rumah tangga urang hayang bahagia di dunia urang hayang bahagia di akhirat nya minimal atuh urang hayang ibadah keur diri urang umumna wabil khusus kanggo bapak-bapak laki-laki sadayana rek supuh rek murang kali hayang bahagia dina rumah tangga hayang bahagia dina kahirupan hayang beunghar syaratna kudu berjamaah dina sholat nah berjamaah dina sholat upami urang ngalaksanakeun berjamaah dina sholat dawam istiqomah bahasa urang di namanya langgeng urang ngajalankeun ibadah sholat minimal hate bakal tentrem nu kaduana bakal dibukakeun sagala pintu rizki sanes rizki berupa artos wungkul rizki teh berupa kesehatan barudak sukses saroleh tah eta buahna tina berjamaah punten simkuring tiasa kieu teh akibat naon akibat sepuh abdi berjamaah dina masjid
wabil khusus dina salat berjamaah manupang gede-gede na ganjaran dina salat subuh. Bahkan sebagian ulama, wabil khususnya ulama Indonesia, salah satu tokoh Muhammadiyah nyata Buya Hamka tinggal upami milarian calon minantu. Halo masih araya kene ya. Upami milarian calon minantu wabil khususnya laki-laki tinggal we sok salat subuh berjamaah tarang. Urang kamari ngalaksanakeun Idul Fitri masjid saalam dunia pinuh pasti kabeh. Da keur waktuna Idul Fitri Jumatan sadayana pinuh masjid teh. Tapi punten pas dina salat berjamaah nun Gusti ya Rabbal alamin aya tiluan aya duaan paling loba sajajar sepuh hungkul bari kitu teh jarang urang kali tak mata naon urang kali tinuju yuswa ali keneh didik ku orang tua na sena kita berjamaah keun bae rek di masjidna oge rek keuri rek kumaha bae ge da keur diajar salat mun bapak-bapak heureuy eta mah keur salatna berarti cager henteu kitu. Tah eta cenah bapak-bapak cenah abdi mah teu nyebutkeun ibu-ibu. Kitu nya. Tah, wabil khusus tak urang hayang bunga dina rumah tangga, wabil khusus kanggo panganten, calon panganten anu bade dinikahkeun enjing. Mudah-mudahan rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Hiji lah kedah ibadah heula nu sejak ibadah. Nyata minimal urang kedah salat berjamaah. Gede pahalana mah ibu bapak kaum muslimin sadayana kan biasananya upami salat teh kadang urang mah upami aya para wargi sadayana misalkeunnya aya ti pemerintahan desa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga ka Nyi Emeh Nyi Imas Nyi Ici ayeuna pangaosan di Masjid Al Hidayah torojo teh Nyi Ipong cepeda nu karolot we wungkul ai nu ngorana teu aya ka mana generasina tapi na isukna diwartoskeun Pak ku bapak kepala desa teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kahaturkeun para wargi sadaya ieu teh lembur naon namina kebon enjing dihaturanan ka desa enjing bade dibagi BLT ageungna 20 juta pengumumanana enjing bade dibagikeun jam 12 nah torojo jam 6 geus loba atuh leres teh tah ari urang mah da sok kagita keneh ku buruhna mana ikhlas mana ridho da kadang urang mah salat teh ditukeurkeun we jeung pangabutuh matak naon utuh urang hayang rumah tangga bapak ayeuna milarian nafkah suamina ibu teh beres bapak na angkat ka padamelan reka kantor reka sawah rek ka mana bae geuntak urang teh salatna salat duha kanggo istri mah ayeuna keur si bapana keur tanina ibu na ngadoakeun bae ta salat duha Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana jeung saterusna nuhun Gusti pangeran abdi-abdi nyuhkeun rizki saseur-seurna bijiekeun Gusti cenah matina naon ti jero bumi diturunkeun pas eta mah dikaluarkeun ti jero bumi teh pasti bapana pas macul keluar belut gitu kan eta rizki Bu nya belut mah teh tiasa dituang tapi coba lamun anu teu ngadoa pas mancong teh keluar teh orai kobra pan siganya bisa macok gitunya beda deh jeung orai kasur mah leres teh ceedah gitu tah ngadoakeun ka pacaroge teh hayang bunga mah hayang bunga insyaallah nun Gusti cenah turunkeun rezeki ti langit pas kabeneran aya helikopter murah duitna 1 juta ninggang kana sirah salaki
tupan rezeki oge biasa berenang yuk buat ting tak eta teh dina naon dina jero doa anjeun para wargi sadayana. Maka nitip urang hayang bahagia di dunia minimal kanggo pamegat salat berjamaah sok Pak moal hese rezekina budak bakal saroleh leres gitu murang kali gitu terus basa bakal biasa. Tah dina pernikahan wabil khususna sateajan kana pernikahan urang teh kedah milarian heula jodoh cirina nu kumaha kasep beunghar miskin henteu pantos dicarioskeun ku saha ku junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami bahasa urang di rumah hei anjeun teh nikah teh rek kawin teh milihan awewe nu kumaha hiji ku geulisna dua ku hartana tilu ku turunana opat ku agamana hiji ku geulisna da lalaki masa dayana ge nya padadan pasti ningali rarai matak ibu-ibu geura darangdan ibu darangdan sok darangdan dara nah matak darangdan punten paling itu katinggal teh tah ayeuna bisa tinggal tah matak naon parinah ka ditu kosong keneh gitu nya da tunya aing ngaos moda hese coba itu kok bangga parinah ka dieu di pasien atau 1.000 ewang pun bapak hajat da teu percayaeun tuh nya nya dugikeun ka mana namanya teh dugikeun ka mana darangdan tak kudu berhias ibu-ibu teh di antarana tah dina kewajiban suami sareng istri lebih khususna kewajiban istri teh kudu berhias berelok da bisi kagoda di kuno sanes ibu gaduh caroge upami kagoda di kuno sanes bakal nyeri hate moal matak mah kudu dangdang senangkeun salaki teh ulah mah ayeuna mah didangdan we nya rek ajojing didangdan rek senam urang teh didangdan diwedak oge dugikeun ka sabalah 3 senti ai curucut teh kesang katingali hideungna teh naudzubillahi min haliknya tah komo dina malam Jumat mah ibu teh kudu seperti bidadari ibu nyenangkeun suami. Nah sejeuri ulah siga hantu ieu mah pas kaluar teh ti bumi teh aduh meuni gaya make lips pen nya terus nganggo di skincare gitu ayeuna mah manicure pedicure jeung sajabana tah minimal mah nya anu alus mah Wardah lah gitu lah nu murah-murahna RK lah nya atuh dah ibu pan abdi sok mangmeserkeun atuh Bu sayanginya oh sok ibu dipangmeserkeun tara karunya teuing aduh ayo bapak digang teu tuh Pak henteu wae cenah nya da mun abdi mah gaduh istri nu kitu di ieu we nah dipicen Bu terus tong sok kitu diwarah ibu nya diwarah minimal urang teh kudu dangdan singgelis yang hareupan caroge teh minimal atuh urang teh upami caroge datang teh didangdan heula ingku saha Ustad saha Ustad saha da Ustad mah tarang-arang anu teu kenging teh lain anu tonton-tononeun dan nya Bu ulah tonton teh nu sagawayah wae kitu nya tonton teh anu sae kitu anu mengandung hikmah sareng hidayah gitu di antara nah itu dia nu tadi teh kudu berhias da bisi kagoda teh ya kitu nya di antara mobil khusus mah da sanaos umur tos 70 tahun ya Bu ai pamagat mah ningali nu geulis mah nya udah bengras wae gitu eta teh Pak di antara teh duka kunaon gitu nya da abdi upami ningali nu geulis da bener da geulis we Bu teu goreng
atuh tegelis banget atuh gelis-gelis HP langsna. Bapak sok disentak tarat ku caroge ku istri jawab aku pak sok disentak tak buah-buah ieu mah susis juga namanya dengan jawab aduh naudu bilangin dalinya. Jadi kudu berhias nu tadi teh kurang teh kudu seperti jika tukar kayak tadi sepoho deui wae Gusti nu agung bidadari. Nu kaduana urang kedah milihan ti pasangan hidup teh anu turunan anu sae tina nasabna anu sae penting mengaruhan Bu. Bapak sadayana sok aya paribasa cek bahasa Sunda mah naon uyah mah tara TS ka kahanapnya uyah mah itu mangga tidak akan jatuh dari pohon tak itu minimal orang tuana soleh tapi dah disautik lupa urang ngadang cerita bahwa dina Al-Quran aya nu ngadaukeun minimal urang kantos ngadangu lah aya orang tuana anu soleh solehah tah minimal urang hayang boga turunan anu soleh di jieuna adonanana kudu alus lah. Urang yen adonan bolu kan dipilihan heula boluna adonanana kumaha gitunya tariguna make segitiga mantegana make blueberry gulana make gulaku terus make pan keur bagikeun Bu atuh keur bagikeun ka tetangga sakilo tariguna make baking powder saparapah pameh mengembang Bu sakedik sasenok lah terus ngangge mantegana secukupna jeung sajabana terus dikocok 30 menit kumake kunaon ku mixer sae bakal kengingna bakal dina Al-Quran nu beunghar opat agamana tah nah habat cenah kudu agama di nomor 4keun ye tetepi kadinya par muslimat teh anu sok aya di NU teh nya istri kang istri tah kitu nya di antara teh nu gimana tadi halo biasana sok bikin kata busabaraha ieu teh tos jam 20 hiji langkung 50 genep berarti tos bade sajam kirang langkung tadi sahur Bapak hajat sajam wae cenanya upami langkung tinu sajam kasa sedang-sedang yo kasep miskin misalkan tah kira-kira ibu ayeuna we beak atuh gangguan teknis ieu punten nya wios tenan naon lah do ieu lebar bismillahirrahmanirrahim ya nih atur mah jadi meneng milih ka santri Bu santri mas insya Allah Bu bakal bahagia ya insya Allah bakal bahagia gitu ya di dunia sang di akhirat teu acan onyok kitunya bener-bener nya kitu pasti dina hatena teh kitu nya kitu pasti nya sok buktikeun lah Bu mun aya santri gitu datang ka bumi urang gaduh parawan geus tong dirilakeun alus kawinkeun bari mun kasep namun goreng patut pasti mikir-mikir aja ya pasti goreng patut mikir-mikir gitu lah tah eta dina masalah jodoh terus masalah dina pernikahan nyinggung dina fikih munakahat disebutna hukum pernikahan diantarana aya nu bersifat wajib aya bersifatna sunnah aya haram aya makruh aya nu mubah anu sifat wajibna nu kumaha sifat wajibna anu hukum dina perkawinan dina pernikahan upami aya
bahasa orang namanya upami orang tos siap tos mapan tos mampu sagalana mampu fisik pesak jeung paseukna eta mah kudu buru-buru dikawinkeun dinikahkeun bisi terjerumus kana jurang perzinahan naudzubillahi min dzalik wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila urang kudu ngajauhan kana perbuatan eta ieu. Terus aya deui hukumna sunnah anu di mana hukum pernikahan teh nyaeta sunnah. Sunnahna upami tos mampu anjeunna khawatir sieun karena terjerumus kana jurang kaonan tapi henteu mangaruhan kana ibadah maka teh sunnah hukum. Aya di perkara anu mubah mah upami tos mampu atau natos gaduh padamalan atau natos naon baik gitu aja tos mampu fisik pesakna tapi henteu sieun terjerumus karena jurang perzinahan eta mah makruh hukum. Aya deui nikah teh anu haram nu kumaha nikahna nu haram teh punten bisi aya pamegat anu peluh terang peluh itu terang piraku nupelus anu oraina teh geus letoy gini tah kudu nu ngeuras tah nu kitu mah geus tong kawin ulah nu kitu mah entong kaera atawana gay lah anu gaya anu naonnya anu boga kepribadian anu sanes gitu nya. Tah kitu mah ulah haram nikahnya. Tah eta masalah itu. Terus dina fikih pernikahan aya deui nyaeta tentang syarat sareng rukunna. Di antara syarat pernikahan kanggo istri mah kedah kosong tina pernikahan hartina bade janda bade parawan ulah aya dina masa idah. Naon ari masa idah teh? Masa idah teh nyaeta masa tunggu. Aya idah tos diceraikeun, aya idah tos ditinggal wafat ku carogena. Eta cenah kanggo idah kanggo pamegat aya henteu? Aya teu? Sebagian ulama mengatakan aya, tapi nu kumaha punten. Aya hiji lalaki ngagaduhan pamajikanna teh opat. Ya. Ngagaduhan pamajikanna opat tah nu kaopatna teh ditalak. Tah si lalaki teh di dalam masa idahna perempuan teh anu ditalak 3 kali kuru 3 kali suci maka si lalaki eta ulah nikah ulah waka nikah jeung awewe nu sanes kecuali tos beres masa idahna perempuan anu ditalak ku hiji lalaki eta. Nah begitu nah karena upami urang nikah dina jero eta sami hukumanna sebagai laba anu seperti zina. Naudzubillah ini dari masih kurang teh dina jero masih gaduh kene opat pasangan atau obat bojo. Nah ternyata masa idah. Nah kumaha upami masa idahna nu dikantunkeun wafat ibu-ibu eta mah waktuna sabaraha 4 bulan 10 dinten. Tak dina masa idah teh aya masa ihdad. Masa ihdad teh nyaeta masa berkabung. Sebagian dina ulama fikih mah ibu pamingaos kana kitab Fathul Qorib atau Fathul Muin atau nabi dituna dina kitab fikih Islam Wadinatuh istri anu dikantunkeun ku caroge wafat ngantunkeun ulah bersolek ulah ngagelis gitunya ulah ngagelis gitu. Tapi kecuali anu diperbolehkeun teh masa idahkeun ngagelisan
misalkan orang di masa eta mah upami masa idana anu cerai bisi kabitaeun deui mantan suami urang teh bersolek deui berhias di aduh da geuningan mantan urang teh geulis ayeuna mah teu balikan deui rujuk deui tah eta mah diperbolehkan nya kartos henteu tah eta masalah dina perkawinan deui antarana syaratna teh kedah kosong tina panikahna atau dina kosong dina panikahan muka hiji karena kosong dina masa iddah aya deui teu kenging deui teh ngalaksanakeun pernikahan teh nuju ihram haji atau ihram umroh itunya diantara teh ulah eta bahkan teu kenging ngawalian ge. Terus aya rukun pernikahan diantarana anu populer di urang wabil khusus anu diadopsi ku kompilasi hukum Islam nyata hiji aya calon panganten pamegatna aya calon panganten istri aya wali aya saksi teras ijab qabul sajabati eta wabil khususna punten ieu kanggo saksi abot tugasna nah hebat abot di lembur simkuring mah punten nu jadi saksi teh saukur dicap ngungkul begituna saukur rokok padahal tugasna saksi teh dunia akhirat nah soalna ngahalalkeun perkara anu tadina haram nu tadina haram bergaul antara si calon panganten istri sareng calon panganten pameget pek dihalalkeun ku jalaran urang nyibatkeun pas dina akadna sah pek teh henteu sah sareng ketentuan dina saksi kedah terang kana ilmuna wabil khusus ilmu fikih munakahatna urang kedah apal ciri-ciri saksi atau syarat-syarat saksi kedah nu adil anu adil teh di mana-mana upami nempatkeun hiji perkara pada tempatnya atau tara ngabohong atau jauh tina pasek diantara sareng dina syaratna saksi ulah anu tuli nya kade ulah bisi ge misalkan aya saksi budak gitunya naudzubillah minalik tarima abdi nikah kanyi ieu kalawan mas kawin disebut tunai gitunya atau kontan dibayar kontan ainu budak mapan dibayar kompan cenah punten panai uihan deui da salu dadanguan gitunya tah maka upami kitu mah gentos neangan saksina anu sanes itu diantarana saksi jadi saksi teh sanaos murang kali maksudna murang kali teh anu tos baleng tapi paham terhadap ilmu tentang fikih munakat bisa dijadikan saksi bisa tah diantarana kitu diantarana tentang saksi dina nikah enteng bangga gitunya kayak kalawan sok aya deui ibu bapak kaum muslimin wal muslimat simkuring kadang sok aya milarian boten sanes milarian ningel anu pas dina ijab qabul teh pas dina lapatna aya anu terbata-bata pandina sesuai mah aturan fikih kedah ittisol misalkan di bapak wali teh ya ananda misalkan saha Asep bapak nikahkeun ka anjeun putri tegas bapak anu namina Dewi binti sahanya eta welah dengan mas kawin 4 kg besi kalawan di tunai langsung teh ngejawab tarima abdi nikah kan ieu Rukini binti bapak Asep kaluan mas kawin 4 kg besi dibayar tunai tah teh kudu langsung kudu ittisol ulah misalkan ti wali nama langsung lancar pasti calon panganten pamegatna terbata-bata kecuali anu terbata-bata teh anu pego gunya anu pego
tarima di betulnya tahu lah gitu, kecuali anu pego nya teu naon, padahal aku make bahasa isyarat ya biasa gitunya. Gitu bisi ieu mah nya kayak jadi viral katanya. Tapi dasar umur alhamdulillah. Kapungkur punten sim kuring kan gaduh rama janten kepala kaua. Nyarioskeun tep cenah. Dipayun mah bapak teh kantos nikahkeun anu teu bisa maca. Nya eta mah dititah dibaca teu bisa eta mah cenah mah. Dituntun teu bisa keur mah. Naon eta teh? Teu bisa maca jeung rada budeg cenah eta teh. Nya eta mah ngangona bahasa isyarat tarima abdi nikah ungkedkeun. Diungkedkeun pananganana ibu, manyanana gagaduhanana eta sok mana wae ibu mah. Nya diantara eta udah ieu tisonon ieu tisol teh nyambung ulah ka selangan ku obrolan anu sanes. Dina tarima abdi nikah langsung tuh gitunya gitu. Di antara lafadna kedah jelas, di antara izab bin qabul rasa jabarat tina eta beres lah dianggapna fikih munakahat pernikahan mah kan kedah dijaga ibu, dijaga tina lisan wabil khusus kanggo pameget bilih gaduh masalah urang teh cekcok dugikeun ka heuji balik misalkan ya talak eta teh jatuh talak ibu. Talak teh dua, ayat talak sori, ayat talak kinayah. Sori teh anu jelas ucapan talakna, anu kinayah mah anu sindiran. Nu tadi teh ya anu kinayah mah jig mana geura balik ka indung bapa mana jijig dah. Eta cek ulama fikih mah tos jatuh talak kahiji disebutnya talak roj'i. Ai talak sori mah nu kumaha? Talak sori mah misalkan aya urang teh tos aya masalah detik ayeuna menit ayeuna abdi nalak anjeun jig geura balik misalkan tah eta jadi talak eta mah secara sori. Punten bisi aya kasus anu kapongker urang terang ganinya anu kantos viral aya nu lewat chattingan baheula mah SMS. Eta bisa jadi talak. Itunya di antara talak lain mata talak teh kedah dijauhkeun nya. Talak kahiji tiasa dirujuk kembali deui ka istri urang. Talak kadua bisa kene dirujuk balikan deui urang rumah tangga. Pas ka talak katiluna wayahna eta mah teu tiasa rujuk kedah muhalil. Naon muhalil teh kedah ditikah heula mantan bojo urang teh ku pamegat anu sanes kakara tiasa dia ditikah deui ku mantan urang teh hitunya di antara nata. Tah masa tidak pikir munakahat di antarana. Tapi kada ibu-ibu geus aya nu talak we talak urang talak. Kadang sok talak we tilu sakalian kita ulah kitu. Da geus ditalak mah da ceuriknya punya. Tuh nya cenah berarti anu ngalaman di dieu mah nya. Gitunya. Ya minimal atuh urang kau hayang bahagia dina rumah tangga ulah dugikeun ka kitu teh kumaha carana wihan deui tina bab nu tadi urang teh ngadoa teh robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tah urang hayang bungah di dunia sareng bungah di akhirat teh kumaha carana nu tadi teh kada seueur ibadah. Wabil khususna bade milarian atau urang bade nikah teh hiji urang kedah niatan ibadah. Ulah padah beunghar urang teh ningal pasangan urang teh ulah padah geulis nawungkul ulah padah kasek nawungkul ulah padah turun nawungkul ulah tapi naon kedah ningal tina agamana anu soleh insyaallah bakal kenging turun anu soleh solehah amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak sajabatina eta urang hayang mudag di kebahagiaan di dunia wabil khususna urang kedah sarengkeut saigel sareng saha sareng bojo urang sareng
suami orang gitunya aya masalah saeutik ulah di gede-gedekeun masalah saeutik tutupan dugi ka saeutikna gitunya ulah digede-gedekeun ayeuna mah aya terkadangnya punten Bu aya ningal WA ditinggalkan tinggali cenah ieu teh salaki urang teh WA na di chat ditinggalian da bisa aya salingkuh gitunya padahal salakina mapaleun samemeh balik ka imah teh di clear chat heula eta teh Bu ngata kade upami bisi aya caroge anu WA na dikunci tah eta mah kudu waspada Bu atau na ibu-ibu aya WA na dikunci punten eta mah kudu waspada kegaduh atuh karunya teuing dede teuing gustinya sing gaduh punya WA atuh gaduh mah WA ningal WA tuh stiker mah nya mesel lah stiker yang WA mah gitu nya WhatsApp gitu nya gitu tadi antarana ulah saling curiga wae gitu husnudon we bisi urang teh mentak tadi teh geuningannya sing kuring dina pas tadi awal kedah naon kedah urang teh kedah bersolek berhias diri sangkan bojo urang teh suami urang teh henteu kagoda kuno saeus kitunya da upami kagoda mah da nyeri hate pan ngalagu geuningan aya laguna teh lagu dangdut geuningan Bu aya teh naon da Bu naon tah abdi hilap deui soalna mah nah aya geuningan anu ieu aduh naonnya udah tuh poho teh sok taremarantuan urang di mah matak naon mantuan atuh pomi poho teh hirap teh nya sanes pantalak tilu mah tadi tos dibahas sanes ya mah anu ieu geuningan aya laguna teh hirap deui ke lamun poho disebutkeun nya Bu wayahna kitu nya wabil khususna minimal lah urang sateca ditutup minimal dina pangawasan orang sing aya apeti kala buah hasilna mudah-mudahan urang dina rumah tangga bisa mungkin kedah nyontok aya deui contona Bu dina Al-Qur'an aya rumah tangga teh sapertos Nabi Ibrahim alaihissalam sareng Nabi Muhammad aya contona teh seperti Abu Jahal aya contona teh seperti Fir'aun aya contona teh seperti Abu Lahab tah contona seperti Abu Lahab nu kahiji ngagaduhan garwa di mana Abu Lahab mah anu ngamusuhan ka Kangjeng Nabi nu diabadikeun dina Al-Qur'an tabbas yada abi lahabi wa tab jeung saterusna nya eta mah naon dina rumah tanggina teh antara suami sareng istrina teh sami-sami ahli maksiat lain ahli taat ahli brengsek we bisa tah nu kadua aya di rumah tanggi teh sapertos Fir'aun istrina solehah pamajikan istrina solehah suamina ahli maksiat ahli ngebangkang ka Allah Subhanahu wa taala seperti saha cenah mah istrina Fir'aun teh Siti Asia alhamdulillahnya karena berarti orang dia masuk ngaraosnya tah katerangnya dina kapungkur mah bahwa dina eta dina sejarah mah ketika eta mah bahkan ibu punten dina sejarah mah Siti Asia bade digarap ku Fir'aun teh eta Fir'aun sok nuang teh nuang sapi hiji seek Bu gitunya bade ngagarap bojona sebagian dina keterangan mah perjarak teh antara 4 meter teh orangnya teh geus semua lapes Bu disinter ku malaikat teh aya deui nyaritakeun bahwa Fir'aun ketika berhubungan sareng Siti Asia teh disalin rupakeun sanes Siti Asia tapi setanna begini terus aya deui suami anu taat
istrina ahli maksiat eta mah nu kumaha sapertosa contona seperti nabi nu kadua teh nabi naon nabi nu kadua teh nabi Nuh alaihi salam gitunya nabi Nuh alaihi salam gaduh putra nage kan Allah eta mah ahli maksiat bahkan dina hiji kisah mah istrina Nabi Nuh diajak kana kapal, diajak tobat, diajak naon, diajak nyembah ka Allah Subhanahu wa taala, nolak we. Itunya dugikeun ka naon ku banjir. Dugikeun ka ngantuna nu dugikeun dari sareng putrana nya. Teras aya deui rumah tanggina teh suami istrina teh soleh sareng solehah. Sapertos kumaha istrina soleh solehah teh sapertos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Siti Khadijah. Terus aya deui seperti Nabi Ibrahim alaihissalam sareng istrina tah eta. Hoyong kitu rumah tanggi kira-kira hoyong nu mana nu kahiji nu kadua nu katilu nu kaopat. Jawab atuh rek ieu teh nu kahiji nu kadua katilu kaopat. Tetapi Nabi Ibrahim bu gaduh garwana teh dua bu kersan teh naudzubillah min daliknya da mata hiji pertahankeun nya minimal ngeuwihan teh yang tadi teh nya urang ulah ngabosankeun jadi istri kudu nyenangkeun ka jadi caroge tah wabil khususna kanggo caroge urang teh kudu bisa nyenangkeun hati istri. Terkadang dina rumah tanggi mah cocobina ujianana henteu ti keluarga teu ti anak ti kolot teu ti kolot ti tatangga teu ti tatangga ti mitoha teu ti mitoha ti dulur dulur teh kadang aya anu resep ka urangnya teras aya nu resep aya nu ngewa ka urang aya deui nu sirik ka urang teh nya. Tamat-tamat orang kudu siap dina rumah tangga teh sakola yang ibadah pang lila-lilana maka rajin lah ibadah difilterna orang dina ibadahna kamu bapak-bapak rajin berjamaah ke masjid gitunya sholat di bumi sareng di masjid ibu benten pahalana teh komo upami sholat subuh mah biasa mah di lembur abdi di ditu paling ditun lembur abdi upami sholat subuh teh duaan we wungkul imam jeung makmum di dieu kitu henteu bener tapi kamari taraweh seueuran henteu nya kamarana wae atuh ceedoh ya kamana kamari atuh. Aduh, kan biasana taraweh rame masjid teh makmurkeun masjid teh bu. Tadi simkuring saat acan ka dieu sareng rai abdi tinggali teh masjid teh sae teh di dieu mah alusnya. Alhamdulillah berarti nyirikeun di dieu teh masih lemburna ahli alhamdulillah. Tah mudah-mudahan anu rajin berjamaah sing istiqomah anu teu acan rajin berjamaah mudah-mudahan sing dipasihan taufik sareng hidayah amin teu cukup ku amin da kudu dilaksanakeun tah kanggo ibu-ibu mah wayahna upami suami urang teu daekeun berjamaah lila-lila teuing pasihan we mukena. Soalnya ibu, bapak kaum muslimin warahmatullah dina bulan kumaha mau dipasihan kamu nih mau dipasihan naon ibu tah itu eta mah obatna mujarab bu sok bapak cerai ini guru sistema mungkin malam Jumatku mama buah dipasihan bu resepnya ti abdi ya abdi kenging kina patu ijar kabungkur atas ngawas upami alhamdulillah ya rabbil alamin hujan bade ngalakukeun kikituan teh hubungan suami istri teh minimal orang teh kada salat teh
hanya gitu atuh mu disensor punten mu disensor soalnya sekurang kali kade nini kade aduh wayana pilih aya murang kali ditutupan heula we cepian gitu ya. Nah, satu ajar gitu orang sunat, sholat sunat hajat lah nyuhunkeun ka Gusti Allah ya Robbana ku bageulis jaba kasep Gusti gitu tah. Ini ku bahasa kitu we. Gitu urang teh sadaca pami kanggo caroge mah bade rohmah. Osok kitu tara ibu gaduh caroge. Tah pas Assalamualaikum ya babur rohmah. Ibu ngawalna waalaikumsalam ya sayyi. Osok itu tara bapak sarwana geningannya di dia mah aduh naon cenah tadi teh waalaikumsalam ya gitu kanggo bapak-bapakna kumaha assalamualaikum ya babur rohmah insyaallah hiji tah kade kamalkeun mun teu diamalkeun bakal poho. Ayeuna malam naon eta? Malam Minggu. Anu paling deket enjing malam Senin. Enjing malam Senin. Boya. Soalna upami malam Senin dina Quratul Uyun sareng dina Dafatul Ijar urang ngalakukeun hubungan suami istri teh nyata sami pahalana sareng maehan Yahudi 70, Bu. Nya agengnya mata ibadah nikah ibadah tukang panjangna 70. Kikituan isin bapak kamari abdi cenah kenging ilmu bapak inget keneh teu keneh naon cenah hayu urang ieu cenah kela ibu ngaos teh jeung carogenan teu matak naon bekal atuh ibu utaya wios utaya mah upami anu nyabang jauh nya wios kewe gitu nya tah insyaallah kayak ku abdi di kada YouTube-na cek Maliki official. Coba tah tuh tah tos kitu teh 70 Yahudi. Malam Jumat sami pahalana sami sareng maehan Yahudi 70. Ngajakna bapak-bapak kamari ning ilmu cenah ti papanong keneh jebak kasep cenah bapak. Ya wios atuh ibu mujikeun sorangan dia tuh. Da urang di mana muji. Kira aku nyebutkan gelis mah nya teh sanes istri gitu. Ayeuna teh cenah malam pasunatan bapak malam Senin cenah sareng malam Jumat hayu urang maehan Yahudi cenah 7 keke nah maehan Yahudi. Ih bapak mah meunin teu ngarti. Mata bapak kudu ngaji bapak ngaji tuturkeun ibu ka pangajian teh ulah wae nonton si Andin hah atau ulah wae nonton bola bapak cing atuh cenah magrib teh pas Persib gol teh nya syukuran sujud teh syukuran ieu mah aduh cenah Allahu Akbar bapak ka eta teh geus adan heueuh adan cenah atuh ngecek sakomat atuh urang nya apa heueuh pas kitu teh teu bila teh jeung murid Allahu Akbar bapak eta komat komat tenang ya atuh cenah da kaburu pas cekat takbir atuh bapak eta gerang geus takbir eta teh bapak geus takbir atuh ihram jiji kunaon atuh ulah nangtung mereka cari bae itunya tak eta cenah geus takbir tenang can Fatihah terus beres Fatihah karek gedolin kayak cekan Rasul hayo we kitu tuh tuh bapak karek atahiyat ka hiji karek atahiyat ka hiji cenah atahiyat kadua terakhir tenang we kucul ka masjid ibu ngamasbok beberang sarogeun we gitu mata upami orang gaduh eta mah cara oge hayang rajin ka masjid mah gampang tetap malam Senin jeung malam Jumat jeung malam-malam anu sejenna wayahna ulah numpakan mama dijamin Bu insyaallah eta tah ibu mah jihadna kitu abdi mah ngajak teh ku dakwah ku carana ngomong kieu yang jadi mubalig wo saha kalau dia urang ku kitu sarua Bu pahalana kitu. Teu percaya cobian we Bu sok keren.
cobian upami berhasil WA upami teu berhasil WA dia tegadunya hawa dipasihkeun ya lan teu hoyong tanyakeun bae da abdi ngan saukur eta unggul saha anu hoyong di WA kun ini tentunya tak diantara tak terus itu terus beres upami urang gaduh hayong gaduh murang kali pamegat aya resep mah hayang gaduh istri aya resep na carana aya bejakeun entong nyentos sakuntong mah kewe upami nu ngeulem insyaallah diPR-keun we namanya nah itu diantara kumaha cenah carana hayang bunga teh ibadah belakang Gusti Allah itunya bakal beres res lah insyaallah di tengah tangan itunya alhamdulillah teraskeun bener dugikeun katabun sabaraha subuh nya da abdi teh da wayang golek deueun ka subuh mangkaningan enjing da aya di job ibu abdi teh bu enjing teh kedah ka Tasik bu abdi teh kedah ka Tasik tadina mah wengi ayeuna teh sanes ka dieu abdi teh kadana mah ka Garut dan dipikir-pikir ka Garut rek naon daun geus ka dieu gitu gila urang biasa patepang sareng dusun ke urang dusun buah kayak kebon aduh jadi upami di Dharma Raja mah aya kebon buah ibu di dieu mah kebon nungkulnya ya kitunya mudah-mudahan sanaos sakedik sasireun sabeunyereun mudah-mudahan ilmu anu didugikeun ing yang keruk dina kolbu sing cumarambah dina eta lah kitunya udah dihapunten bilih abdi dina penyampaian tahu dina acara anu sanes atau urang biasa pamprok johok dina acara naon baiknya acara silaturahmi